Lamun di Amerika katulah gitar, lamun di Eropa kasohor harpa, lamun di Cina kasohor guzeng, orang Sunda boga kacau. Lain musik ulaman dina Seni mamaos gumelar dina mangsa RAA Kusumaningrat tahun 1834 nepi tahun 1864 Masehi. lain mungkin nu kamari lain ngungkap nu baheula rek ngaguar Cianjuran mangrupa seni sorak Sunda anu dipilih ku Aditra Kacapi Indung, Kacapi Rincik, jeung Suling. Di harita, ieu seni mamaos teh leuwih kasohor ku sebutan seni tembang Cianjuran atawa singget bae di pikawano Cianjuran. Urang kawitan wae ieu pagelaran ku pintonan tembang Cianjuran. Wilujeng Nyaksem. ampun
Wanda anyar mangrupa kreasi anyar dina kamot tekaran nabeh kacapi anu ilaharna dipidangkeun ku 2 nepi ka 3 waditra kacapi elektrik sarta lolobana make lagu-lagu anu populer dina eta mangsa. Najan zaman tuluy maju, kacapi suling Sunda moal eleh diadu. Najan kahirupan tuluy mekar, sumanget seni orang Sunda bakal terus sumebar. Tong dilami-lami deui, hayu urang sakseni sasarengan, kawi karembong kayas.
Ibing tradisional Jawa Barat Tutuk Tilu ngandung unsur-unsur tari jeung pencak silat di jerona, sarta diigelan ku lalaki jeung awewe. Urang Sunda zaman baheula midangkeun ibingan ieu minangka wujud kabungah jeung rasa syukur salah sahijina pikeun ngabahagiakeun datangna poe panen pare. Dina zaman kolonial Walanda, ibingan ieu dipake salaku hiburan. Nyanggakeun ibing Tetuk Tilu wilujeng Nyaksen. Nuhun
Mugi Gusti nentayungan. Cap keser nu hartina ngageser, lian ti eta oge miboga hati ibingan nu patalina jeung kahirupan nu nembongkeun ngeunaan ngageserna ajen inajen kahirupan dina ngahontalna udagan. Sedengkeun Bojong nyaeta ngaran tempat Bojongloa nu perenangna di Kopo, Bandung, Jawa Barat.
waditra nu loba rupana diigelan ku wanoja nu mata kabita nempona. Kukituna hayu urang sakseni sasarengan pintonan tari Keser Bojong.
Tahun 1840-an bisa dianggap minangka tungtung fungsi ritual buncis dina hormat pare. Sabab ti harita, buncis robah jadi hiburan pagelaran. Saluyu jeung eta tempat neundeun pare mimiti leungit di imah-imah diganti ku karung. Kusabab gitu, kasenian buncis anu baheula dipake pikeun acara ngunjal geus teu diperlukeun deui dina proses mawa beas di sawah kaleuit nalika panen. Ngurulung sora angklung ngageterkeun manah nu luhung. Estu moal mata kaduhung, prung ah.
komunitas Daeng Sutikna geus ngabantu mere warna anyar kana kasenian angklung. Arumba mangrupa singgetan tina alunan rumpun bambu. Kasenian ieu mimiti diwanokeun ku Raden Rusadi atawa Pak Yus tahun 1864. Kumaha cenah rupana angklung Padaeng jeung angklung Arumba teh? Cak urang tenetan ieu pikeun.
Seni karawitan masyarakat Sunda anu mangrupa sora anu diwangun ku ugeran guru lagu jeung guru bilangan nu miboga watek sarta ajen idajen nu luhung. Pupuh patokan puisi Jawa kuno sarana midakeun tetap. Pupuh warisan ti karuhun anu pohara luhur ajena. Sabab pupuh mangrupa bagian tina budaya jeung seni tradisional pikeun ngamumule warisan karuhun urang. Hayu urang lenyepan bari titenan pupuh pucuk. Hayu batur urang diajar singsu. Ulah lalawar batur seri urang sumegru ngalangsa. Itu dari Kak Ibu Guru ada beda. Tegasna sarua sabar kita nolong Allah. Babagian suara nu dibagi jadi 3 bagian nyaeta layeutan suara, anggana sekar, jeung rampak sekar. Wanda layeutan suara, anggana sekar, jeung rampak sekar karya Mang Koko khususna.
Hariring nyanding pepeling, haleuang mawa panghudang, urang pungkas ieu pagelaran ku pintonan ti layetan sora.